po iyo ya bayar mahal ya. Pas tenang ya, rek boga beas, benar boga gawe. Upah minami teh saha Neng? Menang saminggu janji po iyo ya bayar moalnya. Kasih Asnati si Una kagila-gila teuing boga hutang teh kayak mun butuh deui teh susah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tina ditempat tina hari-hari nama bibi emok eta teh telah cedori teh kita nggak sabarannya. Ada tanggal 27 wayah bayar wayahnya sampai belah pemangka itu hari di teang lah keder minggu kamari bayar can bayar ya teh buka pan itu jelema sekali-kali mah geringnya ambil ayah antare gitu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, si Bibi, mangga kalau betul. Gareng, diharap-harap di kamari, minggu kamari can bayar, minggu ayeuna can bayar, dah baru 2 minggu, wage, dah batur ge baru Tuhan. Ih, ari si Bibi Dori teh. Pani ge mikir ke ngangka peda kan can menang transferan bisa laki atuh Bi sabar. Ih, Ari ditagih transferan. Transferan teh naon sih? Ayeuna mah tak bingung punya nih as. Bayar mah bayar bae. ari transferan teh kiriman duit. Nah itu lang edakeun kami, nah kami teh jama odong. Pan salaki teh keur di Taiwan ieu teh. Hah, di Thailand. Taiwan. Taiwan. Oh, di luar negari. Ngan pamanana teh can gajian ya. Lamun geus gajian mah kiriman di Pokoknya ayeuna sakali sabar, 2 kali sabar. Geus ca ayeuna mah ulah ngacapara heula cuan salik heula be. Rek lah da kami mah kieu jamana teh jama sangsara badan ieu teh ragap taya tuh kursi ge teh gaduh-gaduh acan ceuk. Ya, Apa teh karunya ka kami teh? ye. Ari karunya mah karunya, tapi waktu na setor mah nya setor. Kami mah teu nanyakeun kursi, teu nanyakeun naon, nanyakeun teh duit kami, da beureun suatu saat teh butuh deui, batur ge baru tuh. Ya engke. Pan kami jadi paraji teu menang-menang pasien ieu teh. Da mah geureuh nya mal menang duit, nya mah ngarep-ngarep teh nureun. Ya mah teh usum di kabeh ayeuna mah. Ieu bibi emok kudu karunya ka kami teh. Ya ayeuna ge geus 2 poe can mam teu boga beas. Buka paning sekali mah kami teh injeman beas atuh hitung-hitung nulungan kanu butuh nalang kanu susah kitu bibi. Arinya nih Asnati ngomong sekali-kali tulungan. Arinya teh bari sinjem duit ti aing, cacan bayar. Ayeuna minjem duit beas. Harung aing teh keder teuing ge mikiran si Asnati. Bibi, ya. Wayahna ambil ulah berat teh kana pikiran si bibi ka kuring. Iya mah urusan beas mah engke. Ulah diinget-ingetnya. Injeman bae, tapi engke mah teu bayar. Ari geus aya nu orokan mah. Pikir-pikir aing teh pusing ya. Duit ge cacan bayar. Geus cermong deui minjem beas. Aing teh da rek kade goreng ge kumaha nya? Teu tega.
si asma kita itu dulu cacanya aku juga nama. Aduh udah sedih ini mah jeung deret tadi nama diskeun atuh bare-bare. Nyangka saya nama. Tapi po mah ya bayar, da kami ge beas menang meuli eta teh lain menang hutang juga mah tukang hutang duit. Mumun atuh bibi, tapi bener nyarek dinjemannya beasnya. Betulna sakumaha nya manehna Ya 5 kilo mah gitu. Hah? Aya nginjem beas tuh kira-kira duit teh 2 juta can bayar. Ayeuna geus pinjem deui beas 5 kilo, kami nage boleh boga beas nage ngan 2 kilo. Nyamper eta teh 10 poin cece. Bibi, teteh, mbak, nyahatur nuhun mbak Debi. Tambutan beas 10 kilo 10 poin. Sebenarnya tadi teh 5 kilonya 10 poin ya, syukur alhamdulillah. Nuhun eta mah nu beas mangke 10 dinten ka payun dibayarna. Da si Bibi mah bager ngan di teh kieu cek bi. Cicing heula rek ngomong. Ari ngomong teh beakeun. Mah. Yeuh. Ari beas mah bos menang 10 poe teh mah ge bayar. Da beas jeung duit mah beda. Mah teh dibere ku kami, dibere ngahutang beas 10 kilo 10 poin, tapi po mah ulah disangkut pautkeun kana duit 2 juta eta. Kudu bayar geus menang 10 poe teh. Nyas. Muhun, ngan balita dirawat lain 10 kilo, 5 kilo. Ya syukur atuh ini pinjamna habis gayan 10 kilo 5 kilo bae. Alhamdulillah geus 5 kilo bae nya. Aya. Ngan pan kieu piraku teuing si Cece mah si Bibi mah dan bager teh anu geulis teh kawanti-wanti. Piraku tega ka kuring, manya kuring mam teh jeung kejo bae kitu. Atuh kenapa kuringna kuru Cece? Ayo mah dipikir-pikir teh jadi pusing. Dibere beas. Anu mincang teh kana deungeuna, kana lawuhna. Udah teh kumaha rada kumaha nya. Dari si Bibi mah jalma geulis, keur mah kulit mulus, herang mencrang, siga bidadari ti surgawi. Jadi ieu teh upami tiasa mah pan abdi teh butuh kanggo meser beungeun sangguna ongko Bibi. Nya didoakeun sing seureuzekina, panjang umur, awet ngora kitu. Dipikir-pikir mah geulis suga. Aduh, tiasa geus. Aduh, bisa dibere kayak ngomong. Kita ngomong di jero teh. Dipikir-pikir mah geus tiasa mati. Geusnya asup di ayaan geus tenang we. Mate dibere ngahutang. Ari si Bibi teh asli geulis pisan. Ya, jagat pasawahan. Sugan. Ayo panggelisna. Ulah maning aki-aki duda ujang ge kapempeongan ku si Bibi mah. Dan gelisnya Homa eta nu ngaranna si Satok. Satok mun di. Geus pokona mah anu siga penyanyi pantura teh. Gitu lah. Pempeongan ku si Bibi teh. Aduh, ngirim salam ka aku ngirim salam. Kembali gitu jeung raosnya. Oh, gitu. Ya, bisanana sabaraha? Betul sabaraha. Ya, ada si Cece Bibi mah geulis itunya. 500.000 bae aya setengah deh. Tapi bener ya aing geulis Bener. Eta mulus gitu. Mulus rahayu. Atuh meuli bedakna geuna ieu teh nu mahal. Sudah tuh mahal. Anu harga 2.000 perak. Geus pokona mah nu ngaranna Bibi Dori teh. Bidadari, ada Bibi Dori bidadari di Kahyangan. Lipan nu mahal, paling mahal nu 5.000 perak gitu. Duh gandeng tak percaya sakitu herang mencrang 5.000. Tuh percaya apa paling beunang anak saja cenah teh lipan teh 500.000 meureun. Aing mah terus bingungan. Nu di jalan ngaresek geus paneureun. Dia tuh percaya. Itu aing teh geus. Assalamualaikum. Waduh, itu mana jam mana? Waalaikumsalam Bibi. Hadir. Ngapurannya dihadap Bu. Oh, cari. Tapi kan tuh namanya Kadio. Geuning si Bibi di dia. Beneran mana sakalian aing teh taruh ka imah maneh. Terus 2 minggu bayar ayeuna sakalian. Aing mah sareng pribahasa. Naon teh? As. Anu naon ulah. Nyamperkeun ke gebung. Ka aing yang nyebutkeun, ulah nyamperkeun ke gebung.
Henteu lain eta, yang lain kitu ngomong lagi urang mah lain. Terus naon? Ya udah teh tadi teh maksudna mah Dikulin ka kaminya. heeh teh pinjem duit ka Jani. Cek as. Kami ikut tadi. Ngomong. Ayo Aku kamu. Aja, pokoknya bayar mumpung pajolo. Ari sabarkan ka imah. Oh, daya wari. Ayo samuninya. Setuju, tok samuni, nanan samuni. Mungkin udah. Waktu na setor, ditelepon, teu diangkat-angkat. Tah bagawean si Una ada anu lagi nyumput, geus teu aneh. Pokona ayeuna bayar. Gitu, ambil. Bisa beli. Ari nu dikitu-kitu nanan. Nu dikitu-kitu nanan. Ulah ngarewosan. Oh, Terus pada boga hutang. lain mah pengalaman teh jeung bapak na kieu ya. Jadi mah ngomong Johnson. Harewosan rek sasalamuni bareng gitu. Cece, eta teh ngomongkeun si Cece ge halusnya urang teh. Aya panggeulin ka sapasawahan. Bayar. Si Cece tidak gelis ya Allah. Itu Bang naon sih nu? Bang Satok. Jangan kirim kayak kami ngirimkeun salam. Kayaknya ngirimkeun henteu. Padahal sama Adi. Nyata cenah ge cenah ge una lamun aya cedori teh anu semok gitu teh. Terus kumaha? Salam cenah ge. Terus Si Cece teh. Cece da gelis si Cece teh. emang aing sebenarnya Coba nangtung gerak ge. si Una ngomong gitu sih kan aing Coba ge. Dari Cece teh ya Allah. Coba diharap siapnya. Itu kan. Halus digigir lagi. Aduh, geus siga Madonna. Cek yang udah minta jajan. jajan Minta jajan itu teh. Terus dia bayarnya. Bere heula tuh Cece itu udahna minta ceuring minta jajan. Terus ngomong naon deh si Satok ngomong. Minta heula Cece, eta minta heula. Cing jajannya noknya. Ieu. Ngade yang nama Jajan teteh. Una. Ka kami kaya teh Mang Satok teh ngomong kieu. Ieu asnati lamun panggil si Dori bejakeun aing ka pengpeongan. 20.000 eta teh. Ieu dengekeun. Ieu Mang Satok ka pengpeongan. Rek diajak jalan-jalan ka mall cenah. Satok. Eta teh cinta lama. Cinta lama cek Una. Si Satok teh dapok teh panjangnya 3 awewe. Cek kami masih gak artis. Ieu pantura. Aku salah, bari lagi. Bener Jawa. Artis Jawa. Bener. Una, ari ieu urus-urus hutang kumaha? Sok lagi ngomong. Sok. Ari hutang teh cocok dah. Can boga. Ayeuna ge ieu kasih Asnati, ayeuna ka dieu. Ari pinjam duit jeung beli susu. Budak can meuli itu can susu ti isu. Saneng Una, si Asnati bae nginjem beas ti aing. Mau maning-maning jeung meuli susu. Yang satu dah kapalang si Cece gelis gitunya. Sakalian be atuh Cece. Orang beranda nginjem. Hutang itu mangges kayak udah pasti bayar. Nginjem baju. Eta jeung meuli susu, jeung meuli beas. Jeung meuli susu, jeung meuli beas. Hutang deui. Udah bagus lu kepalanya. Kapalang bagus gimana? Emang aing geulis. Aing ngomong geulis alhamdulillah disuruh geulis. Una nyana butuh sabaraha duitna? Urang atuh jeung meuli susu, jeung meuli beas, ari beasna masa eutik cek Kumaha? teu rea-rea. Paling sakumaha? Heeh. Ya sakinta. Sakit? Emang nyana hajatan? Si Asnati bagi 5 kilo nyana sakit. Da erek hajat, panek hajat rek ngawinkeun. Itu atawa itu tah kondangan si Cece. Kondangan sakinta, kondangan sakinta. Itu apa yang kondangan? Nanti kaki tambah di situ cuma. Aing teh geus teu boga usaha. Ada takut deh. Injeman ta Cece, injeman. Di depan. Ya Allah, ieu mah geulisna ge double. Nyaan. Tambah geulis si Cece teh. Pokona mah Tapi incu mana gitu gelis malah kasahnya. Ari bapak kolotna asa-asana teh bapak kolotna teh si gagah komplit digoreng patutnya. Nang kaleuweung suruh. Buku eta teh ngaranna kasaha. Ka bapak kolot teh eta teh bodas. Gelis bodasnya atuh eta budak. Ari cenah tuh mana kan di duitna.
nak ini mah dah aya orang dijemput. Apa ditransfer baik gitu, itu mah ada gedengin jeung. Pinjam deh sabaraha. Aing bari transfer ke tengah akting kena teh. Sarua. Jadi cenah arti ya gitu teh. Nah, kan lamun transfer gitu kudu make ATM-nya. Nyaho. Barang cenah kartuna teh anu bahasa katelan cenah katelan cenah. Ate kartu katelan cenah. Nah, nyegesinya. Oh, Itu teh. katelan. Heeh, Iya, nah, Katelan. iya nya. Aing teh kan tadi nama abdi teh gelis. Boga deui teh jeung meuli bedak. Jeung meuli bedak, jeung meuli nu badalai lot tadi. Hanya dengan utama itu sore itu kayaknya. Tunainya. Terus kami nak initnya. Ya, ke situ banyak sih. Ya rampurannya cenah kami barang bajeng sunanya ke sore. Boga duit mah. Ayeuna aya ge jeung meuli lipen bedak abdi. Kalau cekin kayak gelis. Gelis nomor. Gelis nomor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olahraga Cica. Olahraga Di sini kan juga. Olahraga. Oh, itu. Bisa kan ada air sampang najo. Kan itu. Aing mah. Dasar. Iya udah kieu. Hayang nanya. Aduh, rezeki urang. Harinya gede-gede ting eta sampai sakintal. Tanya sorangan aing teh mah air hajat, tapi sekalian. Geus ganeng harinya teh hajatan ngawinkeun saha. Cuma mikir anu gede nu lalaki, cek sahana, anak urang geus gede. Anu banget ieu ada incu teh eta mah incu. Ya Allah. Hai, urang jam sabaraha ka ditu? Duit. Kayak sakrine. Tiis wancina. Tiis otak udah tiis manehna. Pokona ieu rezeki gede nomploknya. Lain. Ada Kami mah kan nginjem dengan 5 kilo. nya 5 kilo jeung naon sih 5 kilo? Nyatu. Atuh nya eta teh salahnya nih mah. Pake coba otak teh pake. Nya mah dasar aing mah sakinta. Itu duitna apa eta? An pada duitna aing teh jeung meuli susu, ari harga susu sabaraha Hari duit minjem sebaraha deh. Ya jeung meuli susu atuh. Susu sagelas sabaraha? 2.000 tah. Susu sagelas. Kan itu mah gelas sih. Pan budak teh minumna dina gelas ayeuna mah. Itu Katro deui wae cenah. heueuh ari kilo. Kenapa kalengan? Lah gelasan itu gelas. Itu dasar tukang dagang. Aing mah aing meuli teh gelasan, sekali minum sagelas gitu. Abahna sagelas. Banyak teh beungar-beungar. Aing mah meuli ka kitu. Gelasan. Heeh, wah. Padahal aya taktik naon deui tah? Nyaho. Kayak sore pan orang kayak mananya. Kasih bidadari eta. Orang teh dipikir-pikir, nu kamari bae can bayar. Ayeuna geus ngagedean deui. Heeh. Bener. Bayar dong. Dah, orang mikiran begitu, emang geus mikiran utang teh pusing aing ge. Geus kumaha engke bae. Kan salaki urang teh keur usaha, yang mudah-mudahan bae meunang rezeki gede engke diitukeun. Tapi dari heuh ari cedoi mah eta di cenah ge dibobodong, cenah ge ditaksir ku saha? Ku si atok-atok teh atok padahal mah da aing mah teu padahal gitu eta teh. Ini sarua teu. Sarua bae kami ge ada. Urang teh tukang ngabobodonya. Teu parah urus kajen. Nu penting mah asal aman, dapur ngebul. Gandeng, tangan si Dori teh. Rentenir sih hanya sekali-kali kudu ngagawean rentenir, hanya urang bae nu digawean. Bener teu? Yang satu aing mah geus meunang sakinta, aing mari pamitan ya. Jam 5-nya. Jam 5 ini rek mandi heula, rek heula. Ya, incu teh ampun, ngeke bae. Mau ieu. Turun bae, ampun. Ada atuh da kayak nongkolan. Cici Kalau ada susu sagelas, mah jeung incu jeung abahna beuki nemen eta nu nyotor. Doa ya abahna mah beda susuna. Ayo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salah deui ngomong aing lah. Aing tenang yeuh, rek boga beas. Si Una rek boga gawe tenang. Si Dori geus disebut cantik gelis bidadari sapasawahan. Aduh, turun ti kayangan. Si Dana tenang. Pokona mah aing jeung si Una engke jam 5 nyokot beas, nyokot duit jeung meuli deungeun mam. Hari bayar mah kumaha engke. Kan dipikir-pikir. Dori eta jelema. Gayana bae hayang jadi bibi emok.
eta ngolo nasabah nepi ka kitu. Tapi ning da disebut gelis male manehna teh. Bangkrut tah si Dori ngaranna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami Beres Lambur mempersembahkan channel YouTube Buluran ya. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan komen. Oke, Beres Lambur.